Jadi nalika disebatkeun nikmat kubur sareng siksa kubur, ieu teh ngagaduhan dua makna. Aya makna anu saheulaanan. Makna anu saheulaanan teh nu engke karaos di alam barzah. Lamun raoskeun karaosna aya kanikmatan teh eta nikmat kubur anu saheulaanan. Nikmat kubur anu saeneng-eneng mah engke di mana parantos nyorang kana pos-pos kehidupan di alam akhirat. Tos dibangkitkeun, kiamat tos terjadi, tos nyorang ka yaumul ka padang mahsyar, entos nyorang hari pertimbangan, hari perhitungan amal, tos dipasikeun buku catatan, tos beres pokona mah lah, tos mentas kana jembatan Shiratal Mustaqim, ta eta kanikmatan kubur anu saenyanyana. Di antawis kanikmatan kubur anu bakal terjadi di alam barzah teh, nah bentuk kanikmatan teh diluaskeunana eta alam kubur cenah 70 siku luasna. Salah satu bentukna 70 siku cenah sakumaha 70 siku. Ayeuna bahasanan bahasa para ulama anu naon nya sanes bahasa tina pangalaman tapi bahasa-bahasa keimanan. Hasil naon ngaringkes atanapi memahami tina keterangan-keterangan anu aya. Wa kadali kautulan cenah oge nya kitu deui cenah panjangna teh sakitu. Intina kan ieu teh gambaran anu naon masihan pemahaman ka urang teh ukuran sakitu mah berarti naon jalma teh moal kasusahan lah gitu intina mah kadinya teh. Jadi maksudna mah ngagambarkeun yen ku ukuran sakieu teh intina mah eta jalma teh bisa laluasa. Cek paribasana meureun rek lulumpatan ge bisa gitu. Teras naon deui di antawis bentuk kanikmatan kubur nu di alam barzah teh fatu taqatin fihi ilal jannah bakal dibukakeunana lawang seperti lawang ka surga. Jadi walau alam kumahanya rupana mah ngan ieu teh maksudna mah katoong gitu pi surgaeun teh gitu. Katemong gitu. Jadi aya bocoran gitu. Duka berupana model janela, duka model terowongan, duka kumaha lah gitu. Ngan intina mah pikeun jalma anu iman geus kabayang deukeut pi surgaeun teh. Ada ieu mah atuh da. Pan perkara keimanan teh ya. Soalnya orang teu pernah teu tiasa ngawawancara jalma nu maot pan gitu. Dikatoong di surgaeun teh. Wam tilahu birraihan jeung bakal dipinuhan ku seseungitan. Jadi nalika di alam barzah teh bakal seungit. Seungit surga gitu, seungit taman-taman surga. Wa ja'alahu raudatan min riyadil jannah. Bahkan bakal jadi alam barzahna teh, alam kuburna teh bakal jadi taman ti antawis taman-taman surga. Terus dijadikeun bakal aya lentera, cacaan lampu kal qomari lailatal badri sapertikeun bulan dina beuting bulan purnama. Wah, itu indah. Jadi tos moal aya keung nu tarina keur di alam dunia geumpeur pinuh ka hariwang teh kitu maot teh geus kadinya mah nah teu tiba heula maot teh gitu ari nyaho pikieun mah cenah gitu enggeun soalnya namanya jalma anu gaduh amal soleh mah kitu nya anu ahli taat terus bakal tenang hatena teh kitu aya amal soleh aya cek paribasana lamun jangan kudu maot ayeuna gitu ya ari aya amal soleh mah atuh nanu di hariwang gitu matak pikeun para ulama kapungkur nu namina maot teh perkara anu dirindukeun ku aranjeunna ngan pedah lain perkara anu diteangan gitu tetap anu namina urang merindukan sebuah kematian gitu sabab tina dasar keyakinan hoyong enggal tepang sareng kabagjaan akhirat perkara anu tiasa sah-sah wae ngan nu namina urang nyiar-nyiar pi maoteun hukumna haram gitu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka bahasa Quran.
Tadi teh pokoknya mah nalika di dunia mah pihariwangeun kumaha itu. Begitu maut peunang kanikmatan bakal kitu ngomongna teh. Nah teu tiba heula atuh maot teh nya anggeun gitu. Anggeun teh. Kapungkur Pak aya namina teh turunan Kangjeng Rasul namina teh Siti Nafisatul Ilmi, Nafisatul Ilm. Salah sawios turunan Kangjeng Rasul turunan Husain Husain bin Ali. Anjeunna wanita anu soleha. Ieu anjeunna jumanengna teh sajaman sareng Imam Syafi'i tahun 300 Hijriahan. Ka anjeunna teh di antawis anjeunna gitunya kan juhud gitunya kisah anjeunna teh. Tadi caroskeun dina riwayat anjeunna teh di kamarna nyalira ngagali taneuh teh Pak di kamarna teh. Sehingga nalika hiji hiji waktos kaluar ti bomina teh kapergo katinggal acukna teh pinuh ku taneuh jiga taneuh kuburan. Gitu. Tak salah sawes kula wargina teh panasaran, naroskeun mah da isin gitu. Ditaong di kamarna teh anjeunna ngagali taneuh gitu. Begitu ditaroskeun maksudna naon? Samemeh maot di bahasa urang mah hayang ngasahan heula kumaha rasana cicing di jero kuburan gitu.